Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui salam sim kuring Ujang Pepi. Oke. Ayeuna urang ngalanjut kana part 2 gitunya, part 2 na anu tadi video pertama gitu kan, perkenalan pertama. Ayeuna abdi tos di apato gitunya, tos di tempat tinggal abdi nya kieu lah gitu kan, apatona apato lama gitu, apato heubeul mun ceuk urang mah nya imah heubeul ieu tah. Jadi ngalanjut karena proses anu pembelajaran abdi gitunya, pembelajaran bahasa Jepang. Dimimiti ayeuna daftar ka LPK, belajar huruf, belajar maca gitunya, sampai ka belajar wawancara sareng pihak Jepang. Nice. Tah wawancara kunaon cenah kedah dilatih gitunya. Nya kusabab karaos gitunya ku abdi nyarira tos dongkap ka dieu teh ternyata jauh pisan tina ekspektasi ataupun tina kahayang urang gitunya, kahayang urangnya. Ayeuna kan ningali dina sagala rupa gitunya media sosial di Jepang teh kieu yeuh gitunya, ternyata ya Stop it. Get some help. jauh gitunya, baraya jauh pisan dina harapan teh nya. Tapi tetap gitu orang kedah bersyukur nanya orang tiasa gitunya, tiasa mangkat ka dieu. Kusabab naon nya, kusabab mangkatna ka dieu teh sesah gitunya, sesah perjuangan anak. Tak ayeuna di mana cenah Jang Pepi cenahnya belajarna, tak abdi belajar di LPK KMI Cianjur gitunya. Jadi LPK KMI teh singkatan tina Koci Makmur Indonesia. Jadi abdi mah baraya sesuai gitunya, sesuai jeung judul naon nya mun urang mah nama LPK-nya tada abdi di Koci gitu tah. Ayeuna prosesna cenah sabaraha lama cenah belajar teh nya kurang lebih meureun belajar bahasa Jepang 1 tahun gitu nya, 1 tahun tika dapet nya tika kenging job gitu nya, tika kenging job ayeuna tiasa magang di dieu. Tah ayeuna abdi teh di perusahaan 2 orang gitu nya, 2 orang teu. Ayeuna 2 orang eta teh sareng orang Vietnam merenya, mencek urang mah kakak lah gitunya, mencek bahasa urang mah nya nu pangaranna damal di dieu teh ayeuna abdi sebagai junior, itu senior lah gitu. Yeah, boy. Tah dina proses eta pembelajaran nu sangat panjang, melelahkan antara ayeuna waktu gitu kan, biaya nya eta mah tos teu aneh gitu nya kanggo berangkat ka dieu teh. Tah jadi ke kapayuna meureun nya abdi teh bade mahnya nya keseharian abdi gitu nya, entah dina Padamelan, entah dina Ameng. Soalna kieu abdi sok sering main gitu nya sareng orang Jepang. Dina olahraga, dina ibaratnya pertukaran budaya gitu nya, budaya antara budaya Jepang sareng Indonesia kumaha gitu kan. Kadang sok masak gitu nya, masak tangke urang review gitu nya, review ka depanna dina masalah masak ameng nya, pokona mah di rencangan alhamdulillah seueur gitu nya. Jadi ke urang review gitu nya. Oke. Perjuangan manehna ka Jepang kumaha soalna naon nya, pastilah ngaraoskeun gitu nya nu bade mangkat ka Jepang teh nya sesah gitu nya,
entah eta susah teh pengorbanan waktu, biaya, tenaga, tos teka hitung tah. Jadi engke orang karena part selanjutnya pokoknya mah tong hilap di like, di komen, di subscribe, di share videona supados nya video-video anu terbaru gitunya, video-video anu enggal tiasa ditonton pokoknya namanya. Ya sekian merenya ti simkuring Ujang Pepi tong hilap dina vlog Sunda Jejepangan pokoknya namanya. Lanjutkan terus pokoknya mah los. Lamun tadi komen, tadi subscribe, tadi like, peleng welier.